Mudah-mudahan dari lamaran orang katarima. Geus bosan aing nganggur wae lah. Aing. Alah. Dong. Kunaon? Goblok eta di dieu aduh. Naon eta euy? Aduh, ceringnya. Sawah aing eta ngadon di luluh. Labu bah, aduh, ini. Astagfirullahaladzim. Adekeun deui suruh nyong. Nyong mau waras, bonceng na motor. Karung sekalian karung. Ya, kakak lompat deui budak teh. Ya, nyong. Saya. Bersihan lah gitu lah. Kok bersih mah. Ente tuh dah. Suwe aing kau jadi ngelubar lokil. Nikmat mana lagi yang kau dustakan Gusti? Isuk-isuk nguyup kopi cuaca tiris kieu aya ku genah. Jep. Keke gitu saya ngegeroan da pedal urang mah tadi asa tengah boceng sasaha. Juri kitu euy. Ke aing saha? Lur. Kewa. Eta sepeda didodorong kitu sih paling tumpakan. Rusuh ieu teh aing teh. Rusuh. Mereka mana gitu? Ya kalamar gawe eta masalah urang teh. Gagal lah kira-kira maneh aing. Tapi da urang diseruain mah nganggur nyong. Nganggur kumaha ari perkreditan? Loba nu macet nyong teu waras galbay ah. Galbay. Naon galbay? Gagal bayar. Ya wae engko mah. Bayar. Gara-gara mana ieu sarjon aing mah baju anyar kotor kieu. Bukan halusna ieu teh sarjon. Lah urang ge apal ieu teh kan ngredit teh urang 50.000 tilu. Kan disurat ieu sarjon. Kakak nyong ngomong-ngomong aing tadi saha-saha. Abah, tuh aing nyong pegawaian oke luluh awal teh. Pak ya udah. Tapi teh. Naon kitu naon riweuh pisan tengah poe kieu sakitu meuni panas segala sandi sebutan. Kasih suri nyong geura. Sawah menang urang. Tah mitiis heula. Aing Keun we atuh kadar ge dilulu tinggal dibenerkeun deui riweuh pisan. Keun asal anteng. Keur ngurek maliwati ngurek belut daripada ngurek teu pararugu. Ya bari nage aya nu leuwih penting batan nguruskeun si suri nyong mah. naon nu leuwih penting? Lah naon-naon sok pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Nah jual mama ku ya tuh Ji, nah teh hariwang kitu itu ku budak parawan. hariwang kumaha kitu? Pejet ke urang. Aing si abah kanyarekan alukan nulungan. Soalnya bomor mau pacul. Boro-boro nulungan sawah pejet kitu atuh inyong ayeuna harga beas keur naik mahal. Teu atuh padahal mah urang rek dihadekeun ieu lamun teu udag mah. Geus lah, terus isu rek ngalamar gawe deui. Moal ngiring raos. Yo bagian tugas negara keliling kampung pokokna mah aing teh. Ayo Mohon mangga. Duh, tulis marangkat gawe. Urang rek marabah hayam heula ah. Duh, boga hayam bikang hiji-hijina, mari teh daek endog. Bosan kada heksyat teh. Yang dikawinkeun teh, Pak. Nya mending kawinkeun. Lain guna naon abah emak mah hariwang ku pergaulan zaman ayeuna kawas teu apal wae nu enggeus pan loba contona zaman kiwari mah jaba budak awewe jaba hiji-hijina sok mun ena naon kumaha perasaan abah Sawa wae nah mau ge hariwang
Di kawasan Batur. Kok cubuk karena ini solokan jadi nala Sarjon. Emang ngalamar gawe naon gitu nyong? Tadi nama kalamar di bengkel. Biasa nih tempat reparasi motor. Biasa mah sok dikawin-kawinkeun dengan model kino second gitu ta Sarjon. Ya orang boga Astrea. Dikawinin kan walis jeung naon kira-kira? Dikawinkeun jeung hayam pelung alus sigana euy. Anakna bakal baradan. Heuh ta ide cemerlang ieu. Arek lah neangan. Ngalamun wae ngojek teh. Wah, yang ngalamun kumaha tuh, Cek? Sabaraha? Biasa cek sih. Bikin kos kakara wae. Oh, iya. Nya 5.000. Engke deui ari ngojek deui eueuh eta ge sesana tuh tas balanja tuh. Ceu. Sembako mararaha engke nya sesana. Nah, geus atuh lah. Dasar cek sih kurang mah jeung kurang. Selain tatangga wae lah. Abah, kemana jalma teh? Keula kagok. Cicing wae, Abah. Mohon. Ampun, Robi. Aduh. Saha nendeng acul di dieu deui. Bantuan naon atuh? Nenggelan jelma. Euy. Jelma uncuk ai kana nenggelan jelma teh. Goblok teh. Hik pira naon atuh? Kapan ku urang dipalak da teu mere-mere. Da tenggelan ku aing sip. Oh no. Bunyuk sia kodet. Hirup teh hayo main kerasan wae. Goblok sia mah. Yeuh dengekeun aing sebagai hansip di dieu pelindung masyarakat. Ente sing waras hirup gosok main kekerasan wae. Kumaha teh na jamana? Jadi cangkeng ya teh lain mau mantuan mah. Lah sakitu-kitu wae sok alesan. Tambahan atuh lain diantep wae nyeri cangkeng teh. Cobaan ka mana? Ka dieu. Ka urang. Heuh, nyong. Maneh ka dieu. Aya naon? Boga hayam pelung teh nyong. Yang pulung. Boga. Emang kumaha teh tuh? Orang terbutuh nyong. Ayam pulung. Emang butuh keur naon kitu? Butuh jeung meuli rokok. Zamana teh mere-merenya ku aing tenggelan atuh. Jeung udud mana udud aing pan. Geus lah ngomong wae jeung hansip mas teu menghasilkan aing teh emang heula. Keheula maneh main wae ini tuh wae di dieu nya arek di pepataan ku aing. Geus arek kajian kekerasan deui wae sia mah. Goblok atuh. Kapan jangan bangsa aing. Kodet hirup teh Angger we laleutik. Sugan ge jaluna hayam pelung mah anak narada baradan nyong. Ya tuh ya geus kieu urusan hayam mah gampang. Teh urang neangan. Ari kieu euy. Urang ge aya obrolkeun ieu teh ieu teh. Ya Allah kudu naon nyong. Jadi kieu jang euy. Bener nama urang teh. Coba. Halo. Nya, siap. Dua nyong, urusan maneh mah. Bang aya muatan heula euy. Oh, kumaha sok atuh? Dagoan sakedeung nya. Tah, yang datang budak teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana wae atuh Neng Gusti teh ieu mah boga budak parawan hiji-hiji nangan mau motoran. Cik urang mah cicing bantuan kolot tuh tingali geroheun. Balatak seseuheun meuni numpuk. Ampun. Satu mah budak datang carekan. Kalau mau bereda heula, beli kuliah teh karunya. Itu burung-burung deui. Tahu mah mak, kalau sok cacarek wae, ambek wae, bisi tere kolot ya bah. Mohon neng. Lah da abahna we ongkoh budak teh hayu we diogo. Jadi we ogoan ya anggur mah di papatahan budak teh sinama bantu ka kolot di imah. Neng oge osok pan, bebantos ka emak. Tapi da kumaha sok tora ka anggo wae. Tu da eka pake kumaha, rajin gegeroh, gelas kalah pareupes. Yeuseuh baju lah luntur, ngistrika kalah jarbol tu pakaian.
Da ieu mangan HP we jeung HP. Terus satu mana yang teh lapar, sanggup tuh. Lapar-lapar. Yeuh geger heula. Hayu ka dieu di geger heula. Geus satu mah ada heula karunya. Wah karunya aing pokona mah. Aya mangsa mah ku aing sikat. Ini. Aing mah. Yo, hey. Anjing. Yo, hey, yo. Aduh, preman kepala kasih aing bicara nama euy. Bu aing teh pengangguran. Don kepala. Itu udah duit aja. Aya naon? Kan ieu geura nyong. Nya di geroan teh ku aing. Naon itu? Coba duit. Neng boro-boro duit, kenapa urang teh pengangguran? Diraku boga we duit maneh nyong. Ini dirampaan. Terus saya ngajuk lah. Ieu, lain ku nganjuk mah. Maneh ngelos deui ka aing. Yeuh, tempok. Hutang maneh nyong. Sabar aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 loba 30.000 kan di akhirna ge. 30.000 ya. Dia kan 30.000. Heeh. Terus kumaha? Ada ya isi nagih habis. Di dusun 50.000. Oh gitu. Nuhun, jangan aku ya. Nambutnya tadi 20.000 atuh. Ya, 30.000 kan tempat habis 50.000. Ya. nuhun. Nuhun. Enggak. Nah, aing dari kepala ieu mah si nyong nu begang gitu anjing ku aing. Kayak ku aing mun aya ku impang ku aing lah.